Lain baje kita ya perlu sebenarnya mah tadi teh ka imah bahaji besi ngareuweuh tadi teh kuring teh kedatangan semah nini aduh eta aki lah kawin deui bahaji aduh eta ini nyusul dah eta si Dani deh kuat bebeja dia budak bahwa si abah teh kawin deui tah eta mah kieu baje kuring teh arek pinjem duit deui baji nya sabaraha we ayeuna juga meuli beas-beas acan itu kuat ih kumaha teh kaget teh rupa-rupa wae bunya bayana we sabaraha ge ieu mah teh duit lu wae emang aki-aki kawin deui bapak manet teh haji kawin deui kolot teh what mah sok sabaraha we kurang mana gitu kurang girang kene teh mah cenah ge enak ge rasa siratu ditu duit gawe kencan anu itu kita di gawean ya pamerena sok lah sempatan aya haji teh meunang duit malulu 100 100 tuh nyaho anu menahan mah kana nahan ki menek perlu naon deui gitu aja teh meuli nya rada gedeana tuh saeutik lah. Dah jadi 300 ya tah. Wah, lamun ieu mah ieu. Nuhun Baji. Tah, beres ya. Cukup beli beas eta lah. Malu aya haji teh seng mah. Ada haji kantonganna duit. Oh. Batur ya minta duit Haji bising dicare kanan. Itu rumah haji buka utang dah meureun agak manuk. Anu didinya teh oh nya sana teh yo 80 tambah aja di 120 tah tambahan non ya bajenya duit jeung mayar bota Haji di parentan guna buah ya kain teh duit ya mah ada kebutuhan aja ya pasti meta bener itu saya meminta duit berenang si Acu udah butuh duit eta mah budak ngora mah je ini suka enggak pas kudu ngagesek deui panen oge meureunnan eta gede meureunnan baje nya itu di itu kotan mah eueuh oh di ATM suka kudu ngagesek meureunnan sia usai eta minta duit tembernya nya ya kudu digesek eta mah zaman ngagesek ieu bari aja ya udah gitu orang lah kira lagi dibayar saya mah uang kota mah gitu nama kan dah gua kesempatan merenang pembuaya haji tuh orang mantan dulu tuh ya dak kompak dah ya kumaha kan tuh baji teh ngeri haji udah balik lah sarua orang balik geus penting ya mulai beas ya je tembak lah ayo non ya Pak Haji RT kadeta amun eta mah ini cenah ulin ka dieu siap ayo Cek ayo masih orang masih ya ada si Uban mangkat gawe geuning teu bebe ya ka aingnya Mas ya yang pengen kopi atuh Mas ya ingin kopi hidung Pak apa sih ya gening si Uban geus eueuh di imah geus mangkat digawe apa
Ibah kopina. Ari si Uban geus mangkat Mas ya di gawe. Bugoh teh nyaho ieu oge. Ya Allah, jika nama geus mangkat beureunan manehna. Ya geus aing arek mandi heula nya Mas ya nya. Heeh, ka ditu dah. Ada. Ya arek ulin kasih neng teh anu kamari nganterkeun. Yang nyaho imahna gimana? Abah sia. Urang arek ulin heula nya. Ulin ka mana Mas ya? Eta kasih neng teh anu kamari anterkeun ka dieu. Kade. Heeh. Gimana si neng teh nya? Itu lainnya. Teu katinggalian emak teh. Yuk segarnya. Ieu lainnya imahna. Si Nena arayani teh nya. Assalamualaikum. Neng. Aduh, berenang si Neng teh Marek wih deui we Aing tadi teh jalan ka mana ya? Duh, mate poho deui. Tadi tuh apa kali? Kali oh, geningan ieu mah sawah. Ai tadi jalan ka mana nya emak teh? Aduh Abah, ieu kumaha Abah? Tadi tuh apa? Kemana Mas ya sinya ulina di tadi balik. Pan disusul oge. Eta akhir ka mana burik-burik sia? Bah, ka mana sih burit-burit? Lain mah cicing. Mas ya Uban tadi teh arek ulin geuning balik keneh wae. Ulin ka mana gitu, Bah? Ini teh. Jelema anyar hayang linglung ke mana ini lihanan. Aing mah. Ulin kasih Neng cenah Ban. Neng mana? Oh. Gedeng-gedeng, Bah. Oh, cok mak balik berenang kamari teh. Sugan Ban. Cembang. Lain mah Abah. Dia kue heula, Abah ge jelema anyar dia can gelila, can nyaho. Cembaga. Pangangkeun masih anya. Kade nya, Bah. Parupa wae balik gawe capek segala. Ini dia nan. Ini teh ka mana nya ulina? Dia bagus maghrib eta ini teh. Wah, eueuh. Gawe pisan ampun dah. Dah. Betul. Duh. Aing balik ya temen ke bahan manuk. Aing mah maghrib
Orang ini bawa kelong kan. Makanya mantuk ini. Iya mending guys, maghrib kieu. Ari imah si Ubah teh belah mananya? Mak teh popo deui. Aduh. Kaler mana? Wetan mana? Goblok bisa aing lah. Yang jadi pusing nunggu nama baik cara pe kan ini eueuh dia anak. Aing mah. Tah. Astagfirullahaladzim, aing mah kata ini. Kacang mah ongkong di kacang mah biji dia. Aduh. Aduh, mak. Di mana wae yang kacang ulun dikasih neng geus cumbag. Dengan biji dia. Heueuh jang, mak teh poho tadi teh kasasar. Aing mah. Teu nyaho jalan poho deui. Ayo baik. Mati anyar. Bayarnya terpindah nih. Aja. Ayo nya. Ini non coba ya, ngebaca coba kah? Cemawan naon kayak tapi barang bawana deh. Kita doang. Ayo di imahnya. Sebenarnya kebangabahan manuk. Biasanya harus maghrib biasa namanya. Coba lah. Sugan ayah coba lah, balik lagi. Di bejaan coba teh bager jelemana sing gelitan deh nah. Nah, enak mah jelemana sapu. Assalamualaikum, Cok. Waalaikumsalam. Aduh, ayam kabeneran aya di imah ya, Cok. Teu ngebahan manuk. Henteu ayeuna keur libur. Waduh, libur segala ya. Lain PRT. Lain eta rek ngabejaan pindah teh aja. Oh, pindah, ayeuna. Heeh tuh. Nya ka ditu nya. Heeh. Kadang PRT. Hah? Uing teh arek ka ondangan. Heeh. Tera aku merakeun kanu hajat. Teu barang bawa mah. Heeh. Nengan kue jangan bawain ka anu hajat. Oh. Eta mangke di itu di Bekidul aya toko kue nu eta toko kue. Di mana di Oh di Pasir Kidul Angin? Pasir Angin di toko Sumber Jaya. Komplit eta mah, Cok. Kue naon tah ayeuna? Kue garing, kue baso, Cok. Rupa Cok pokona mah anu mentahna anu bisa goreng aya, kacang sangrai aya, kacang asin aya, Cok. Kacang basah ge aya. Kayaknya kacang baso mah tuh lain di dinya, Cok. Oh gitu doang, Cok nya. Ayo Heeh. non ya PRT nya. Heeh. Coba ka ditu lah. Ka ditu we ka Bu Haji Encun. Mon anu Toko Sumber gaduna. Jaya. Heeh. Mon. Nya. Ayo. Kadang teh aya cembek di imah biasa mah we can balik ke bahan manuk. Bah Haji ingetin sih wah cek ongko manehna nu mere tanggal jeung mere poe datang moalnya. Maksudnya jam baraha ieu maksudnya tuh ngomong jam-jamna deh. Aing mah disusul bising eueuh. Ya udah mana nya.